A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم والله أعلم بمراده ويوم واذكر لنا الإنسان محمد يوم يحشرهم ing dalam dina ngagiringkeun ngumpulkeun ya Allahum ing khalqu Adawazkur lana lingsira Muhammad yauma nasuruhum ing dalam dina ngumpulkeun isun agung ing khalqu binuni macana kalawan nun nasuruhum wal yailan ya bakut yasuruhum ay Allahu tegese Gusti Allah al khalqa ing makhluk jami'an halisa kabeh wa yuqalu lahum landan ucapakeun lahum kadua khalqu apa lafadia ma'asyaral jin wallahu alamu bimuradihi perkumpulan jin qad istakthartum teman-teman wis nakahakeun sira kabeh minal insi saking manusia bi igwaikum kalawan nyasarkeun sira kabeh wa qala awliya'um lan ucap sapa pirang-pirang kang asih ing jin alladzina ata'uhum tanda wong akeh kang pada narurut ya alladzina kabehum ing jin minal insi saking manusia ngucap-ngucap ila padrabbana istamta'a ba'duna bi ba'din rabbana he pangeran insun sadaya istamta'a ngalap senang sapa ba'duna setengah insun sadaya bi ba'din kalawan setengah intafa'al insu bitazinil jinni tegese ngalap mangpaat sapa manusia kalawan mapayasine jin lahum kadue khalqu asyahawati ngesakeh syahwat lahum kada insu mana wal jinnu lan jin bi ta'atil insi lahum kalawan nurut manusia lahum kadue jin wa balagna lan tumaka ingsun sadaya ajalana ing waktu ingsun sadaya allazi ajaltakan nekakeun tuan lana kada ingsun sadaya ing lan wa huwa yaumul qiyamati lan utawi alladzi ajalta ajal iku yaumul qiyamati dina kiamat wa hadza tahassurun minhum wa hadza lan utawi kilaiki wa balagna ajalana allazi ajalta lana iku tahassun harima tuna minhum saking awliya golang ada Allah ta'ala alam halur ya Allah lahum gadu awliya ala lisanil malaikati ngatas lisan malaikat ucap-ucap ing lafadan naru maswakum utawi geni utawi neraka ikunggon ngungsi sira kabeh mawakum tegese nggon ngungsi sira kabeh khalidina fiha
Alekang langgeng kababihaing dalam nar illa masyaallah angin barang kang ngersakeun sapa Allah minal auqati tadi saking sakehewak atawa illa ma angin wong kang ngersakeun ma bimanaman wong kang ngersakeun sapa Allah minal auqati saking pirang-pirang waktu allati yukhrajuna fiha kang den toakeun li ahlun nar kababihaing dalam auqat li syurbil hamim kana ngombe banyu panas atau keringat ahli neraka. Fa innahu kharijuha maka satuhuna ya hamim taiku kang jabane nar kama gola kaya oleh ngadawu ya Allah. Summa inna marji'ahum la ilal jahim gari-gari satuhuna enggon babalik kaya ahli nar iku tetep maring neraka jahim. Wa ibni Abbasin dan diriwayatkan saking Ibnu Abbas subhanahu fi man alim Allah satuhune ya illa masya Allah ikut tetep dalam wong kang wis uningan sapa Allah annahum satuhune man iku yuminun ngimankeun ya man kabeh fama bimakna man maka utawi lapat man iku tetep kalawan makna man inna rabbaka hakimun ing satuhune pangeran sira Muhammad hakimun iku kang bijaksana isonihi dalam dada melanan ya Rabb alimun tur kang maha uning bi khalqihi kalawan makhluk ya Rabb wa kadzalika nuwalli وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله أعلم بالمراد وكذلك لنلك من كان ممتعنا geseka oleh nyenangkeun isun sadaya satal insing pirang kang maksiat kang nyulayaan ing manusia lan jin ba'dhum tegese setengahin si lan jin bibadin kalawan setengah nuwali anda akan asih-asihan isun agung minal wilayati saking wilayah ba'dhu zalimin ing setengah wong kang zalim kabeh ba'dhan ing setengah ya ala ba'din tegese ing atase setengah bima kanu sebab bareng kang ana ya ba'dhu zalimin iku ngasab iku ngausaya ba'dhu zalimin mil ma'asi saking pirang-pirang maksiat. Geus jadi sunnatullah dina Al-Qur'anul Karim mun nyaritakeun wa'du ditungtungan digendeng ku nyaritakeun wa'id nyaritakeun wa'du teh janji Allah ay wa'id ma ancaman Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kamari Allah geus wa'du janji ku urang geus dibaca lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun jelema-jelema mukmin nu kamari nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngalaksanakeun syariat-syariatna hukum-hukumna balik ka Gusti Allah teh mawa qalbin salim ieu bakal dibere darussalam Al-Qur'an ngajelaskeun jelema nu patuh ka Gusti Allah bakal dibere darussalam yakni surga Allah. Ya urang inu mantak darariuk di dieu yaitu Gusti Allah wa huwa waliyum Allah panu ngurusanana teu semata-mata urang didatangkeun ka dieu lamun lain deuk di ka sorga. Ieu teh keur di jero majelis teh keur jadi ahli sorga. Asar kaluar bae wallahu a'lam. Aduh Gusti Allah doa agung
janji ta Allah teh bakal dibere ku Gusti Allah Darussalam wa huwa waliyum nang Allah ngurus teh urang datang ka dieu teh lain nang urang nang urusan Allah. Masya Allah lo baca jelema nu garaga sararugi tapi diurus ku Allah poe Minggu ka puncak ka Karangbolong ka Bali ka Singkofu ka Amerika hiburan tapi orang mah lain teu boga duit sebenarnya mah urang teh ngan rada kurang we. Masya Allah. Aduh badak lamun ku urang ditaliti jang diri urang bae lah. Awak sia jaai keur serba pas-pasan mah getol salat getol ngaji. Barang kuari buyah maye dagang maju mobil geus kabeuli deui bahkan imah ge geus direnovasi meuli deui bahkan geus kawin deui sia awak boro-boro salat ya awak sia kau ngaji ge ku berat-berat teh tah eta maningan susah tah maningan sugih bunga jawaban sia beusi susah pan demantak sangat luar biasa pengurusan Allah ketika nyana susah ibadah ke Allah sugih leuwih mantep ka Gusti Allah beuh eta mah geus moal aya duana tam eta lah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah ya Rabb tinggal introspeksi bae diri aya nu ngomong kieu ka kula terang-terangan ya mah hampura cenah kiai kula carang ka pangijeng kiai ji itu masalah cek kula teh jaing mah teu untung teu rugi ka pangijeng sia ngan teu dikitukeun cakate we jaing mah teu untung teu rugi sia jaing mah resep ka pangijeng Allah jeung sia onam tapi nyana ngomong aduh cenah kiai geus kebal teu ka pangijeng kiai emang aya naon kitu teu ngaji-ngaji kula cenah ieu salat ge meureun carang kitulah cenah kiai hampura aja ya hampura karak da kapang ini emang jadi naon ge kuari aduh kuari di pemerintahan cenah kula nah gitulah cakeun jadi anu jadi ya Allah kok bisa ngaganggu jadi pemerintah kana aktivitas ibadah kuduna mah geus jadi pemerintah nu tadi dihayalkeun atuh budu beuki getol jatana nang hayang dina hatena ge mun jadi pemerintah di dinya aing teh bakalna geus ibadah tentrem pujaran can ngaja mantap Allah nyarekanan ka urang ketika urang teu salat atawa salat teu khusyuk Allahu akbar leng hate kakalar kakencak cak Allah teh aing kurang naon urusan ka sia yang imah dibere mobil dibere tadi dahar enggeus keur penting sosonoan jeung pamajikan sia enggeus nginum enggeus isya kuari beteng seubeuh tina dahar tina ngidum pamajikan boga bahkan geus kawin deui imah boga mobil boga sia keur ngajabat atawa keur dagang maju aing kurang naon deui mereka sia kasiang mah ngadep ka aing salat ngalantun bego sia lain seuri buku iya nu aya di dieu dan seuri bloon orang unik gitu-gitu kan Allah jahe oke ya itu kurang naon sakalot jelema susah mah dahar isuk sore can boga nyana mikiran dahar jang sore kemudian kurang khusyuk wajar geus ku aing dihampura ai sia babatok sia tah geus make babatok tak kuari mah tah tereh katang korak tah Allah karim ya keur carita tafakkurna ahli-ahli sufi ahli-ahli toriko seperti gitulah Gusti Allah teh ka urang kurang naon deui sia sehat dibere mobil boga motor boga imah geus weweg sakitu mah teu kabocoran teu kapanasan pamajikan sia ya kuarina sia geus dahar geus nginum aja sia salat zuhur ka aing masih puntak pantok kene eta
itu ndek iraha tuh sia ngaharepna ka aing urang ngomong dikitu-kitu duh Gusti kumaha tuh lain kumaha ku sia atuh kudu diusahakeun saya bapak ngaji poe minggu neangan tepat anu nginaheun bae pan sampai bisa ngopi ngerokok tuh aya na bae ngaji mah datang ke jam 10 puasa aing 3 rokok puasa aing gitu ngopi guys memehna bae guys aing mah 3 gelas tuh gitu kere beres janji Allah waktu ngaranna tadi lahum darus salam surga ku hari narakana wa yauma nasuruhum jami'a yauma zarab berarti Erobna nasab geus lamun carita Erob kudu aya amil natuh jatuh puguh teu karuh manasab eueuh amilna momol beres geus kudu aya amilna sadengkeun Al-Qur'an ngajelaskeun wa yauma yahsuruhum atawa nasuruhum amilna mana Imam Jalal ngajelaskeun dibuang simpen nakdirna ieu nu aya wazkur yauma yahsuruhum ente kudu eta bae geus gaji alfiah mah ganti ku urang lamual wazkur ku urang ngayawana kul yauma yahsuruhum atuh jadi bae moal nakulu cek urang teh mah deuk makana mazukira pek bae deuk kumaha bae nu penting mah lempeng ngamakna laulal i'rab lam yu'lamil murad mantak di dia Imam Jalal nu babari bae abeh kaharti ku urang lembur di kieu gitu kaharti bae teu bogan saha teu marah rondo salah saha ditanya ke di akhirat bisa baca Quran henteu Quran tuh henteu umur sabaraha umur 70 datang ka 70 tahun teu bisa baca Quran sia urang mun dikitu-kitu kumaha atuh gawe naon bae sia hayu cak malaikat gawe naon bae teh 70 tahun datang ka teu bisa maca Quranan lain dikitu-kitu doang bari dikitu-kitu huluna heuy di dunia ge urang isin komo di ditu ku malaikat gawe naon bae sia hah ka Mekah bae sia aya maca Quran teu becus sia hah eta pan ditongtong waduh kumaha aing ka ieu panu sajen ge bakal teu bakal dikitu-kitu pan deui ku sia geus ka ditu tuh gejebur orang isin di gitu-gitu tak. Aduh, masya Allah. Panggil dia seorang. Saya bisa baca Quran? Bisa. Coba baca? Baca Quran. Diamalkan tuh? Untuk. Saya gawe naon bae. Orang mah di dia neuleuh pan. Nu di luar naon sih eta? Teu jauh baca da tuh. Nu di tanggal Ambon mah naon sih eta? Ya sebodohnya anak, hubungannya anak. Ada gedan tukang uduk bae ngaji. Wa yauma nasuruhum jami'a dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah jami'an kabeh jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun teh ai nu kataklif teh hiji golongan manusia 2 golongan jin kata taklif mentak di Mekah aya masjid jin ge ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin mentak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin aya eta di dinya tan mentak sing hade di dinya mah si hade masih kene loba eta jin di dinya bareng neuleuh aya nu ti Bandung jinna aya nu ti Pandeglang jinna tanyaan ku urang teh mana ieu jin melulu ye
nu eueuh teh ti Cilongok doang ieu mah sepi ti Cikupa loba bojong panglobana woi jin bojong daratang ka dieu kelas jin jadi kabeh ieu dikumpulkeun baik manusia maupun jin sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin jin aya nu kafir aya nu mukmin ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana aya nu biasa-biasa bae kitu kene nu mukmin aya anu sekedar iman doang tapi maksiat aya anu memang sejati imanna kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia diudangkeun ku Gusti Allah mimiti ditiup rat kabeh nagaruling ngulimpang kabeh gunung-gunung anu laluhur gedong-gedong laut kabeh rata setelah rata tiup deui bus hujan cai mani tek 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 maruncullah manusia ti berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang zanab cungcurungan kajenting poeh di mana bae zanab nama cungcurunganana mah ieu aya bae kitulah sunnatullah kakawasan Gusti Allah beak awakna beak tulangna cungcurunganana mah tetep aya bae jang pijadieun engke ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kostoge plek 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 Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100 aya nu 1000 aya nu 2 aya nu 3 aya nu 1 di Irak di Iran wah pokoknya di 5 benua Asia Afrika Amerika Australia kabeh Eropa kabeh hararudang wah geus eueuh laut rata kabeh geus eueuh tatangkalan rata kabeh panon poe ngan saukur sahasta sadeupa bayangkeun digiring kabeh ku malaikat ka mahsyar mauqif ngaranna di mana eta teh letakna mun kuari diperkirakeun hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh nu mantak Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat-cileut Kangjeng Nabi teh aina ummati ieu lah Kangjeng Nabi urang henteu mana pamajikan aing teu mana anak aing itu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung aina ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati mah pan urang ge termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake ka inget teh umat pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia teh urang coba ge hudang-hudang tet urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB aja beda teh orang SPPT can kumpul sial jasa ye udang hees eta lamun aya jelema nu keur boga warung udang warung aing nu muka eueuh nya kitu leuh nya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu udang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya ieu showroom aing ieu motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta udang teh naon anu di benak hate sok gerak aja di hukum lagi aya jelema keur bogok ka jahe begitu hurang euy bibir nu aya jeung hunung di dieu hunungna masyaallah pantes heuy majikan ngalamun lain ngalamun mikiran da pikiran naon rahasia aya geura hate sok daol geura di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan mah jadi pemerintah ketua rombongan da ieu lah teh karaya kabeh nu mantak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tek ingetna ka Allah insyaallah jam sabaraha ieu oh jam 2 oh salat ka Allah
udang heestah lo paling penting mata etat ya barometer urang aing begitu udang hees lo dipakai kainget naon aya nu udang hees rusak kopi heula kuharat apa tah udang hees geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jang ngukur diri urang datang ka mana pangkat di hadapan Allah munggu Allah udang heesna ingat ka dunia apa ingat ka akhirat apa ingat ka Allah eta lah dicoba geus bal kaburu maca doa-doa acan mah nu karena itu mah udang usah banget alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur jam sabaraha banggi deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena baca doa aing teu kadenge ku sasaha tapi gegeraan jana kacai teret langsung ka kamar sholli fardhu subhi rakaatain qadhaan deres kene tadi deres kene wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu asim wabeh dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh kuari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kos kuari jin teh pan mari lu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupana bae ngarupa Haji Udin Haji Opik anu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkot bae di luhur pundak itu dan milu di luar budaknya nah kieu bebelu ngadekeun bari geus ribet ta jinta sia keur ngomongkeun aing cenah ta aja lamun aja lemah ditumpakanana bamak tiupan celina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ya bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang deuk merenung dina thariqah mah aya zikir peureum teh seakan-akan orang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae deuk tapakur ge peureum mengalihkan sebab anu ngahayal ge peureum ka anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ieu usaha kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan peureum ya ge peureum bae kieu hayal mantak tapakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tapakur mah aya kolom-kolomna mantak teu sambaraga atuh nuduhkeun mah tapakur teh pacar ngahayal lain aya tapakur naon tingkat mana itu hampir sarua aja ngahayal kos gitu lain nu ditapakuran teh naon napakuran khalqu napakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif ke tempat nangtung rantung kabeh jelema Allah anu teu digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehana lang teu asa digiring ayeuna dararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia
dia gak ganggu kuing dia golok ngaing hujan nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah gitu tah nah kagiring bae kabeh kagiring kabeh ois pokona manu gunung karang demi gunung alang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata aya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya ta'aqabuna silih ganti engke asal maghrib nu ye turun ieu naik ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalaga di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mata urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok menyebutkan min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan Libanon aya nu setahun sekali aya nu sebulan sekali anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah dilangsungkeun ke ka gunung Qaf surtilan-surtilan para wali Allah henteu sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul engke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya atuh sia kerja ditakeun alam tak kos kitu tah aja namun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya mah pengertian atuh geus betah di dinya bae atuh sia mau bodoh los tak kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal min masyarikina magharibina min ila qafin ila min qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ko bentukna kararieu ngomongnya na teu nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya nah satu ketika kapanggil jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya kitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia Amerika Afrika gitu Australia benua gitu Eropa tah ieu mah di luar anu 5 eta mana ieu dibejakeun ieu adalah Qaf tempat para malaikat tempat para jin anu bararesih tempat para wali nu bararesih kok ulah bisa ka dieu maha kawasa Gusti Allah langsung nyana asup Islam tidinya balik brai deui nyebrang deui brai aya hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam ya nu di imah bae nu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang termasuk insyaallah. Datanglah orang ke mahsyar, datanglah orang ke mauqif. Baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman. Aman geus tah mah. Nu kafir aman sarua bae. Tinggal ngajeburkeun doa. Bendera masing-masing aya di dinya. Panggedena bendera Kangjeng Nabi urang. Wah! Bacaanna la ilaha illallah Muhammadur
kurang sok dibaca hari lebay taraweh tas taraweh wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya bendera Abu Jahal ge embung dipasang weh eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal musuh langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun sing ade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha ge neangan Golkar di ditu blon teh budak ustad deui tolol batur tipu doli masalah lah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya ketua Golkar nage geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari mah ya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk kosong kumaha bergaul jeung setan ye nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hideung gitu yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang ti mau geser babeh Sukabumi datang yang ukur mudah kayak kara repet naon wah kayak kara repet buat Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya yang dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh kita mau dituyul bae nu gampang eta takos kitu eta karena bergaul jeung jin ieu aya Al-Qur'ana lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae kabeh sing hade ya ieu bergaul karena jeung jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal Kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha teh lisong gede eundeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais jin beuki ka bugis ora jin masyaallah karim model lihat nyeula ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan deuk hajat hujan kajian kukuman lapor sia kai
aja kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna tendenan ruhak didinya tendenan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing wilayah aing ampura ayo gerak-gerak dituguan ku aing ulah salah handapna rotian sia jasa setan ayo pada sia dosa karar itu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh wah tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi betul mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu kunaon karari ieu dah geus etalah nu kos karari itu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslina tuh deule di Sukabumi Jampang Surade Akidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana karena oh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panput geus kadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu ternyata tah itu kepala ge rombongan anak aju ngabar lagi bae pan anakna percaya pan nutu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya mulai bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ya ulah loba ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa urang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbai ta eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna tah ditangkal-tangkalna teh sok ngarumbai hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep diticingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah Ciamisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok zarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dia zikir be ilallah tekebal aya naon ya Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir masyaallah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultananana geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultananana mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh
hanya tinggal ilmu kadugalanana doang. Dibuatlah organisasi, ente nu nyarah organisasi Banten. Etalah ilmu jin. Datang ke Banten. Yang naon dia? Iya, kula nek geus siawan. Dia nyaon teu aing. Aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas ya. Nyaho bahkan bisa 500 tahun. 500 tahun hidup kan. Manya. Namun sia yang sareng aing gadi aku aing di pandian. Tuh ulah lagi gede jasa. Ayo berjuang. Yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia. Ye aing ye akar Banten. Pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang. Sok aju calutak sia ka guru. Waduh, wahara jasa. Bunggal daerah. Encan urang ka ditu, ka Sumatera. Leuwih dahsyat teh ka Sumatera. Maung bisa ditaklukkan gajah, bisa ditaklukkan buaya, bisa ditaklukkan ilmu Sumatera kan, Lampung. Maka ketua suku, kepala suku tersambarangan di Lampung teh. Mentak timbul tulale gajah pakai cangklong. Eta tersambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu. Namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar. Cek ukuran, tapi di ditu aya nu naklukeun gajah, nu naklukeun maung, singa dan lain sebagainya. Lempang deui urang ka ditu ke Palembang. Ke sarua kepala suku keneh. Leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung. Sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung. Lompat deui urang ke Kalimantan. Wah, leuwih dahsyat deui di ditu. Nu mantak urang Maluku, urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta, ketua MPR, rajana ge kuat kangge geder. Moal kuateun emang kumaha gitu. Ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut, kala luar ketua-ketua suku kepala suku ribut. Amerika ge sieun sebenarnya. Sieun atuh anu jelema hiber di luhur ngew. Cak Amerika waduh, mesin apa itu ya? Bingung aja orang Maluku emang teu bisa hiber bisa. Ya Allah ya Rabbi. Itulah Indonesia, eta ilmu jin nu kosara itu. Ilmu jin aya di dieu. Nah, lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh yeuh, hambalaya. Di kematan setan teh ku urang. Urang teh jadi anak buah setan. Sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang. Urang teh jadi anak buah setan. Setanlah jadi kepalana seri setan. Seri juri, seri jin. Dipermainkeun ku aing sia.